Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wal maqalatu tsaniyata asyarah. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaniyata asyrata anu nomor ke-12 na Anil Hasani al-Bisri eta tetep katampi ti Hasan al-Bisri. Rohimah muga ngarohmatu ka Hasan al-Bisri sallallahu Gusti Allah ta'ala mahalur Allah. Wa huwa sareng ari itu Hasan al-Bisri min akbari tabi'ina eta tetep ti sapalihna gegeden para tabi'in. Naon annahu saektosna Hasan al-Bisri qala eta parantos nyarios Hasan al-Bisri inna fasadal qulubi sitatu asya ileh kana cariosan anu neme. Inna fasadal qulubi saektosna ruksakna hate sitatu asya'a eta aya genep perkara. Awaluha ari nu kahijina tina itu sitah yudnibuna eta ngahaja gawe dosa itu manusa atawa nas birojai taubati kalawan ngarep-ngarep kana taubat. Wa finusatin sareng dicarioskeun dina hiji salinan matan non birojai rahmati lapad birojai rahmati birojai rahmati kalawan ngarep kana rahmat Allah. Wadhalika sareng ari itu yudnibuna birojai taubah tamanin eta harpan kosong. Wa ya'lamuna sareng kadua arapaleun itu nas al ilma kana ilmu wala ya'maluna jeung teu ngaramalkeun itu nas kana ilmu. Nas teh manusanya. Fala faidata mangka taya paedahna fil ilmi dina ilmu idza lam yu'mal di mana-mana teu diamalkeun naon bihi itu ilmu. Wa innama thamratul ilmi sareng pastina wungkul ari buahna ilmu al amalu eta ngamalkeun bihi kana ilmu. Wa idza amilu sareng katilu di mana-mana ngamalkeun itu manusa la yukhlisuna eta teu ari ikhlas itu manusa. Wa idza lam yukhlis jeung di mana-mana teu ikhlas saha almar'u hiji jalma fil ibadati dina ibadah lam yasduk mangka teu bener itu si mar'u fiha dina itu ibadah. Pasidku mangka ari bener aslun eta asal wal ikhlasu jeung ari ikhlas parun eta cabang. Wa min du'ail imami Ahmad bin Hambal sareng eta tetep tina sapalihna doa Imam Ahmad bin Hambal rodiya muga mikarido sahallahu Gusti Allah anhu ti Imam Ahmad bin Hambal. Ya dalilal hiyari dulani ala toriki sodikina ileh ari doa anu nemi. Ya dalilal hiyari hedat anu nuduhkeun ka jalma anu baringung dula mugi nuduhkeun Gusti ni ka abdi ala toriki sodikina kana jalanna jalma-jalma anu balener. Waj'al sareng mugi ngajantenkeun Gusti ni ka abdi min ibadika ti sapalihna pirang-pirang hamba Gusti al mukhlasina anu ari ikhlas sadaya. Wa yaquluna sareng ka opat sok ngadalahar itu manusa itu nas rizqallahi kana rizki ti Allah wala yaskuruna barina teu salukuran itu nas. Pasukru mangka ari ngaran syukur, takrif syukur, definisi syukur ijraul a'dha'i eta ngaberjalankeun pirang-pirang anggahota badan atawa molahkeun kana anggahota badan fi mardatillahi dina jalan nu dipikarido ku Allah ta'ala mahalur Allah. Wa ijraul amwali jeung molahkeun kana pirang-pirang harta fiha dina itu mardatillah. Wa ma yardauna jeung teu raridoeun itu manusia
bikismatillahi kana bagian ti Allah fi halatihi dina pirang-pirang tingkahna itu kullun minhum saban-saban sahiji ti itu nas. Qala parantos nyarios sa sayyidi junjungan abdi Abdul Qadir Al-Jailani tegasna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kodasa muga nyucikeun Allah sirruhu kana sirna Syekh Abdul Qadir irdi biduni wa alzimhu jiddan ilaih kana cariosan anu neme irdi kedah ridho anjeun biduni kana perkara nu handap anu saeutik wa alzim sareng kudu panceg anjeun hu kana itu dun jiddan kalawan acida patan kila mangka bakal pindah anjeun ilal a'la kana makom anu leuwih luhur wal angfusi jeung kana makom anu leuwih dipikahayang wabihi sareng kusabab itu ridho tahna'u bakal bahagia anjeun wafihi jeung dina itu ridho tubuko bakal ditetepkeun anjeun wa tuhfadu jeung bakal dijaga anjeun bila ana dunya kalawan tanpa aya kerasna dunia wa ukhra jeung kerasna akhirat summa tataroki tuluy bakal naik anjeun min zalika tina itu makom ilama kana makom huwa ari tuma aqru eta nu leuwih ngabungahkeun ainan kana panon minhu tibatan itu makom wa ahna'u jeung leuwih ngabahagiakeun wa yudfinuna sareng kagenep sok nguburkeun itu manusa mautahum ka pirang-pirang jalma nu maot itu manusa wala yatabiruna barina teu ngalap iktibar itu manusa henteu ngambil pelajaran itu manusa aila yatadzakkaruna tegasna teu ari inget itu manusa lil mauti kana maut ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi innal qabra awwalu manazilil akhirati ilaih kana dawuhan anu neme innal qabra saektosna alam kubur awwalu manazilil akhirati eta pangheulana tina pirang-pirang tempat berangkat ke akhirat. Jadi terminal atau bandara atau pelabuhan akhirat kubur teh. Fa inna ja mangka lamun salamet si jalma minhu tina itu kubur pama mangka ari perkara ba'dahu tetep itu mak dina sabada kubur aisaru eta nu leuwih gampang minhu tibatan kubur wa ilam yanju jeung lamun teu salamet si jalma minhu ti itu kubur pama mangka ari perkara ba'dahu tetep itu mak sabada kubur sina akhirat asyaddu eta nu leuwih banget minhu tibatan kubur rawa parantos ngariwayatkeun kana itu hadis sa Turmudi Imam Turmudi wa Ibnu Majah jeung Imam Ibnu Majah wal Hakimu jeung Imam Hakim warwiya sareng parantos diriwayatkeun non annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi innalil mauti faza'an ilaih kana dawuhan anu neme innalil mauti saektosna eta tetep pikeun maut faza'an aya horor aya kasrem aya kasieun paidza ata mangka di mana-mana parantos sumping ahadakum ka salah saiji ti aranjeun sadaya naon wafatu akhihi kabar wafatna dulur itu ahad falyaqul mangka kudu maca itu ahad innalillahi wa inna ilaihi rajiun ilaih kana doa anu neme inna sayaktosna abdi sadaya lillahi eta tetep wungkul milik Allah wa inna sareng sayaktosna abdi sadaya ilaihi wungkul ka Allah rajiuna eta bakal kembali abdi sadaya wa inna sareng sayaktosna abdi sadaya ila rabbina wungkul ka pangeran abdi sadaya lamun qalibuna yakin eta anu kembali kabeh Allahumma nun Gusti uktub mugi nyeratkeun Gusti hu ka itu si mayit indaka disandingan Gusti fil muhsinina di reng-rengan jalma-jalma anu sarae waj'al sareng mugi ngajantenkeun Gusti kita bahu kana catatan amalna itu si mayit fi iliyina dina tempat anu laluhur tawa fi iliyina di iliyin
Wakhlub sareng mugi ngagentos Gusti akibahu dina sabadana itu si mayit fil akhirina di jalma-jalma anu sejen. Allahumma nun Gusti la tahrim mugi teu ngaharamkeun Gusti na ka abdi sadaya ajrohu kana ganjarana itu si mayit wala tafti sareng mugi teu nguji Gusti na ka abdi sadaya ba'dahu dina sabada itu si mayit. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits sa Tabrani Imam At-Tabrani. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man sami'a bimauti muslimin ileh kana dawuhan anu neme man arisa sajalma sami'a eta nguping itu si man bimauti muslimin kana kabar mautna hiji muslim fadaa tuluy ngadoa itu si man lahu pikeun si muslim bi khairin kana kasaean kataba mangka pasti nyeratkeun insyaallah Gusti Allah lahu pikeun itu man sami'a ajroman kalawan ganjaran jalma ada geus ngalongok itu man huka itu si man sami'a hayan dina keur waktu hirup wasayya'a jeung nganterkeun itu si man huka itu man sami'a bimauti muslimin mayitan dina waktu maut. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni. Wal maqalatu tsalitsata asyarah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.